Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun jati dua walau salam. Mudah-mudahan singkang umat Kanjeng Nabi. Daun salam daun kalapa nu awal salam mudah-mudahan sing janten ahli sawarga. Daun salam daun sawi nu awal salam mudah-mudahan sing loba duit. Bagi tarik kamu beda urusan duit mah. Daun salam daun gedang nu awal salam mudah-mudahan sing parunah hutang. Daras tarik pisan sok nyirikeun biasa nama tarik amina sogar deui soranna ambisi ieu mah urang suka kertah aya kene negara nu sabetan sing kabalaya wabil khusus ibu-ibu. Nah dikhususkeun sabab ibu-ibu mah sarua teu urang suka kertah teu urang suka raja teu urang sifat tujah kabeh ibu-ibu mah tukangan ngaji sebelum masak tadi ibu bakal saja ya mah dia ibu lobakeun mah ngaji lain nganjuk udah loba ngaji kala loba doa jarang mungkin bangga di lomba duit pasok dimana di amplop di dia luar biasa. Ini mah di tempat pengawasan lima itu menang ilmu menang silaturahmi jelas. Ai silaturahmi teh padilah anak dua hiji manjangkeun umur nu kadua ngalobakeun dulur panjang teh dua Alhamdulillahillazi amarna bil jama'ah wa nahana anit tafarruqi wal adawah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah Bagarsana Bapak Pawara Anjina salaku pamatur Bagarsana Bapak Bubu
sareng pawakil anjeunna salaku aparatur sadaya para pejabat para aparatur ti kawit handap dugi ka luhur anu mugi-mugi maratkeun sipal panjang umur sing langkung-langkung luhur darajatna di hadapan Allah Rabbul Ghafur. Pangarsana guru Bapak MUI sareng sadaya para kiai para jenengan para tos kamasur mugi-mugi maratkeun sing panjang umur ilmu sing langkung tabahur sing jalankeun ulama jumhur apunten nu kasuhun sing kuring saling di luhur. Ibu kali bapak warga-warga anu salemur baraya anu saumur mugi-mugi hirup urang sadayana teh takabur adigung jeung luhur rasa diri pangkunjulna tibatan ba boga umur dihamur-hamur hawa nafsuna dilajur setan ditutur jadi pedagang loba bohong jeung nipuan batur jadi patani galengan batur digugusur hirup teu daek jujur jeung dulur teu daek akur gawena ngan saukur lacur jeung nutur awewe anu gede itu umur mana? Ini orang bu. Mulut tidak bisa diatur karena ibadah judi laut tidak pengajian sering kabur selain kabur ayah. Mana mana? Hirup teh kubu alam wujud tuktuna di mana geus tutup kubur tegesna di mana geus asup ka alamku. Hatena pasti bakal tagihur sabab disampakeun seuneu anu ngagem bakal ngadurung awak sakun luhur sausap rambut teh hadap sausap bujur dewa resepnya si bapak. Mari itu sami-sami ayo urang saja bersyukur ka Gusti Allah nuhun dina nikmat parantos diampun tapakur oge tasakur ibadah masih teratur sing akur jeung para dulur insyaallah bujalan kitu hirup urang sadayana bakal subur mah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat and greeting will give always our prophets messenger who has taken us from the darkness to the lightness. Kata sebenarnya kainan Allah tapi bapak-bapak mah nunggutan nunggutan terus biasa salawat kali salam kita tapi nungguin ka panutan Allah tugasna Kanjeng Nabi besar Muhammad Ampura wargina sahabatna tabiatna mugi-mugi dugi ka urang sadayana salaku umat anu pamugi urang sarena sing kenging syafaatul umat ya anjeunna jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang shalawatan ulang yos supados lambung barokah. Amin. Nah sareng ya Rabbi bil Mustafa
sawadi ya Mustafa Amin ya Allah ya Rabbal. Ladies and gentlemen, audience community, go very happy. Good night. Yes, yes. Yes, yes. Now it is. Para sepuh, pilih sepuh, hadirin kaum muslimin wal mukminin wal syakirin wa syakirat, ya kan ulah syakiran bahasa Arab bro lain gerak mau sakaran ulah waka bagi hadirin wal sobirin sodikin sodiqat satriin satrian ulah satrion mana satriin jeung satrion. Namun satriin keke kudu jeung satriot maka mayirin jeung mah aya maerot aya gitu para lewat ini. Mudah-mudahan sing paranjang islamin dadacan simkuring panjang lebar cumarita hiji simkuring sejata mada rena pawantunan cumarios dipaingeun ibu bapak sadayana. Oke, pamitan tadi itu di Dewara panitia nang di gulung nu di antos-antos sok sanaos tadi surprise. Pamitan di antos-antos kurang sadaya pangresap Dr. Andres Kenji Abdul Ghani. Leres. Ini ginu datang Abdul lain. Sindiran itu mau bisa ini menjakotan. Itu jakotnya kabumut, Bu. Ya, bangga sama ya kumis, kulima jangon. Kayak peribahasa gininya, itu manu cium napisitan, rambutan aratah kene, dicium ulu janggotan, sakulan karasa kene. Bios ya tesim kulitur, supina kadi bios. Mal kegemuan, rido.
ikhlas moal baleud moal hanjakal moal arwi balik maere ira awihna kamana wih teh kabumi wih kabumi teh cek urang kidul mah wih kana taneuh mana di bumi teh taneuh guys logatan ardun bahasa Arab bumi teh taneuh bade wih kana taneuh bade moal bade iraha mudah-mudahan si banyak bisa nyambil itu takdir Allah mah terang luka ibu lah di payun luka abdi di poker ada orang balikin ngerhadil abdi di poker ibu di payun ngerhadil ya luka dua simpuring sejak perkenalan ya asal tinggi itu kan gitu masuk nilai simpuring putar sok nilai kuning baca TV simkuring mah semua pasti bu yakin simkuring mah dah yang najis asup kena jurang TV dah ada wah nanti bila arif di sini beri depan ke dia Ilman Sulaiman alhamdulillah ini goreng patut tinggi payu ikan mah kemudak kiai jaba gelis, jaba santri, jaba bisa ngaji, jaba awewe udah baca mana iduati selain mudah-mudahan sing kabarokahan amin sebab simpuring alhamdulillah kapangawasan geus Sri Pendan sareng para alim ulama mudah-mudahan barang sing kabarokahan banjir amin iya hadirin sadayana urang teh tadi dibahas Bangsa 1 kali 24 yang butuh gunungan ajengan beras dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi betul itu orang teh karoso urang bungkuskeun tadi di pijar biaskeun mun urang meunang papai kalau urang gering parna kuliah yang didoakeun ka sampe tak doana kasabu ajengan beres ajengan lamun tuluy maot sahanu kula saramayitna ajengan sahanu ngahrieunana ajengan ibu hamil 4 bulan usaha baik oh, boleh sih mulia isi ajengan nih. Oh, maksudnya mah dia beureun hamil 4 bulan, dulu hayang didoakeun ka sampe doana. Ah, gitu maksudnya. Alhamdulillah, sebenarnya Pak ide-ide kieu sanajan lain kiai lain ajengan. Alhamdulillah ya we kita mah itu ibu waktu kita kasih kuring teh ibu rada jauh di mana teh datang kasih kuring ibu ke mana-mana moal ya naon gitu ku hoyong pangnampikeun sideng pada ketika alhamdulillah atuh ceuking teh payu urang mana nikahna ka urang Bandung geuning jauh jodohna samuno rek jauh rek deukeut kitu penting mah jalma aya ya sisi kuring teh aya dipikir-pikir mah pira-puluh boleh dulu majuri. Namun sing teh gawean aku alhamdulillah ada melakukan di teroge turun bae naik mobil. Oh, jadi turun bae mobil si goreng naik helm. Baik nu penting mah barokah. Alhamdulillah nikahna beres. Menang 2 bulan kemudian indungna teh datang dikasih kuring. Aya naon ibu? Bayananya kesot terapikeun barudak. Urang ngaos hari we maca Al-Qur'an di bumi. Acara naon sing teh? Acara salametan. Salametan naon? Salametan 4 sasi nasi neng. Kuring rada pikir, kapan kauna teh kakaran 2 bulan. Nah, geus asa 4 bulan deui cing teh. Aya 2 bulan dari mana cing teh, Bu? Bari suara siri ta si Bu. Alhamdulillah, geuning si terima nikah teh tos nganggo DP. Alhamdulillah imin
timbang akhir zaman ayeuna mah geus loba kawin teh di GPA. Awas motor di daerah geuning. Itu pancenah geunah cobaan gitu. Dicobaan adalah geunah duluykeun teu geunah tinggalkeun. Eta mah daek ieu boleh tanggung jawab balik parah kan ayeuna mah hadirin sadaya sadaya loba. Parabola, parawan jebol. Udah mati jadi Salome, apa ibu Salome? Satu lubang rame. Udah lahir jadi si Oyo, sama Belanda gotong. Terus gede tak budak jadi suang wow. Yang bapak nanti panggil-panggil. Nu paling parah zaman ayeuna mah aya paribasa. Hadirin sadaya-sadayana cangkang jauh di pulungan, cangkang lepet di piceuna. Ari hulu di tiungan, ari lepet di pikeuna. Awena tukang lepet. Alhamdulillah imin. Mudah-mudahan ya ulang masalah yang nasi di paparingan justru anu panjang beritiasa ibadah Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kau sampai di pengawasan. Masuk kami di pengawasan. Beta Musa 10. Coba ya dengan surprise. Terus ada dadakan kau dilantik punya. Dan tadi atos di awal kene pengawasan atau nilai lantai si pinu mata nilai saja tadi sepang ngerasakan dulu suka saatan saling udah orang sajam ini hadis lagi sajam tau nilai tahun margina gila-gila sarwa angger teu urang mana tadi rapal ke dieu terus hara ibu-ibu balik di pengajian di madrasah di masjid ditanya musalah kira mah hari ustaz pieu ngabahas naon mangajab teh ya gitu sok aya kitu aya gitu mana loba cek salakina ai mah anak saya minta bakal gede ai balik ke kemenangan geus bapana tos sok tatanya ulah sok kepo bapak teh kepo kapalnya urang itu mah loba bahasa planet anyar aya kepo teh loba tatanya aya besti itu teman setia aya guys jadi deh guys coba gini halo guys saya diri sendiri salaki nanti kapan hari ustaz ada yang ngaji teh berhubungan cek pamajikan lah bapana ustaz mah di mana-mana kayak sarwa teu jauh teu deket kitu HBG nyita hade nyari goreng sakitu sih nama jadi tina naon ya kitu bubar daripada barho ngaji mah penting singkat padat melekat balik mawa ilmu luman berkat alhamdulillah wa syukurillah orang kita satu ayeuna teh menjelang tahun baru leres tahunnya baru masjidnya baru ya alhamdulillah mudah-mudahan duitnya pun baru rumahnya pun baru pakaiannya pun baru istrinya baru nah gitu baru tut lagunya namanya itu alhamdulillah ya ulah hadirin sadaya pakuna gagah pakuna badan terus mudah-mudahan milik rizkina gesing pada kawan lagi pada gagaduhan oke gimana sudah pakai itu luar biasa yo coba tadi ayam panon wakilnya wakil rakyat wakil orang sadayana dengan 7 ayat kabar makhluk dan disibuk tuh ya insyaallah hanya nama ahli politik
Ahli politik teh nempo anu leutik leres. Ulah jadi ahli politik. Ahli politik mah nipu anu leutik. Da itu mah keseutik ku pilkada, pilpres itu beda seutik jeung ngaranna pilkab. Pada pilkab mah biasana di mana-mana. Oh, sok jadi ibu teh jam 9, ibu teh kingkelatnya nu obat pilkab sadina sakali kingkalanku rusuh teh balik ngaji teh coba malam Jumat wah langsung gempa bumi lokal akhirnya jadi we budak di mana-mana poho sok jadi pilkada pilpres hadirin sadaya-sadayana lolobana mah di mana-mana jadi sok jadi masuk belusukan kalung jalan goreng di mana jadi masuk insya Allah ajil mual amin ya Allah ya Rabbal DPR Dewan Perwakilan Rakyat dari dapur di DKM Dewan Kemakmuran masjid kada lain ke masjid. Alhamdulillah ibu hadirin sadaya sadayana mudah-mudahan tahun baru nu ayeuna nu hadapi urang alhamdulillah disuka kertana barokah amin. Batur mah ku beuring perwis teh jeung loba motor mobil nu kareka mana itu meureun manukan mana si buri gusturun jiga nama rek syukuran manukan di laut tuh di mana jadi disebut bahasa teh di laut ka gunung di gunung ka laut di kampung ka kota di kota ka kampung itu mayakeun tahun baru malumbuan tanggal 12 31 Desember 1 Januari jam 00 itu punya urang alhamdulillah disuka kertana barokah jalmina hartos insyaallah mudah-mudahan doa munajat sasarangan tahun baru ayeuna urang simpinuh kabarokahan timbang mainan panjang yuswa diampunkeun dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan di Bapak dari rezeki nu seueur barokah dikepikeun tina bala bencana alhamdulillah ayeuna seueur bencana punya yang ada sepi ayeuna mah margi seueur prediksi di BMKG pantai selatan di Biji Cilacap, Pangandaran, Cepat Hujah, Pamupuk, Pelabuhan Ratu sampai ke Banten itu prediksi laut terbuka. Sebab bulan posisi di bumi deket jarak nanti, jadi nggak deketan. Saya kata rata-rata bumi itu 70% adalah air. Namun saya dihadutan wae, namun orang naheur cai di panasan kusili sok naon caina. Sok lakolan cai laut ge sarua. Jadi keberkahan ubah lamun ibadah sarayeukeun. Keun mudah-mudahan dina sieun eta sing jadi hikmahna besar loba ibadah, loba eling sareng tadi ka Gusti Allah Subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak, khusus beriman unggul. Urang iman ka Gusti ittaqullah, bertakwalah. Naon disebut takwa teh? Sieun ku Gusti. Takwa teh lain takut sama yang tua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ari sieun ku Allah mah ibu beda jeung sieun ku juri. Ayeuna urang sieun ku tsunami, di deukeutan di jauhan. Deukeutan di jauhan. Jauhan. Sieun gunung meletus, deukeutan jauhan. Jauhan. Sieun aya juri, deukeutan jauhan. Jauhan. Ya. Tinggal deukeutan ge kapaksa ada apa? Berapa detik balik-balik ngaji melewatan ruyuk ya nuker ka kalayangan nanti sieun naon cenah itu tukang ini sesurian we solaman jelema bener lajurin bener deui buajurin buat cing sababaraha cek tadi ge cek Pak Ustaz kudu ngadoa doa naon atuh doa mah diwapal we naon sing kari bacana
Mapalnya tak budak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Tapi maklum jure kadoana langsung kuntina kabur. Goblok senari kakarakeun salamah hirup jadi juri kakara kaya budak leutik dua dengan harui. Nah itu biasanya yang kasih masuk di jauhan, terus. Sieun ku Allah mah ulah di jauhan tapi kudu di deukeut. Di deukeutana Allah kunaon? Dong ibu urang deukeuttan, timah ka masjid, deukeutana make naon? Make naon? Hah? Make sampean. Deukeuttan urang ka masjid timah make jarak, terus. Jauh dan dekat itu memakai jarak. Urang ka Allah itu bukan dengan jarak. Sebab Allah itu qiyam binafsi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dekat ka Allah lain jarak, tapi adalah kedekatan kita adalah dengan memperbanyak ibadah ka Gusti. Kulo baeling ka Allah. Lo baeling ka Allah ya salunaka anillah. Lo baca-baca lo bertanya gimana Allah itu? Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kami teh deukeut bahkan dirasa pada ayat mah aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat gerong ya urat lain berarti Allah aya di urang Pak. Alih sadayana itu sifatna. Allah itu maha mendengar, maha ngadangu, maha mengetahui, jelas. Tahu akan segalanya, lebih dekat, lebih tahu daripada orang. Supaya orang langsung mengucapkan ke Allah adalah pujian ibadah ka Gusti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tingali urang naon wae anu geus dilakukeun ku urang baheula. Waktu itu